Halo anak-anak, pendak deui sareng Miss Intan dina video pembelajaran bahasa Sunda pangajaran anu kadua. Tah dina video anu ayeuna Miss Intan bade ngajelaskeun rupa-rupa kadaharan tradisional Sunda nya nu kahiji aya cireng. Cireng teh rasana gurih, dijieunna tina aci, bentukna buleud gepeng, bumbuna make bumbu kacang. Tah anu kadua nyaeta combro. Combro nyaeta singkatan tina oncom di jero. Dijieunna tina sampe, diparut, di jerona make sambal oncom, ngasakanana digoreng. Tah salajengna nu katilu nyaeta misro. Misro singkatan tina amis di jero. Dijieunna tina sampe, diparut, di jerona make gula beureum, ngasakanana digoreng. Tah salajengna aya awug. Awug teh rasana amis, dijieunna tina tepung beas jeung gula beureum, ngasakanana diseupan, biasana sok dipurulukan kalapa. Tah salajengna aya ali agrem. Ali agrem rasana amis, dijieunna tina adonan beas, santen, jeung gula beureum. Bentukna buleud, tengahna aya bolong siga donat. Salajengna aya bandros. Bandros rasana gurih campur amis, dijieunna tina tepung beas jeung kalapa, biasana dipurulkan ku gula bodas. Tah salajengna aya ranginang. Ranginang rasana asin, dijieunna tina sangu ketan, dicitak baruleud gepeng, tuluy dipoe, ngasakanana digoreng. Oke. Salajengna wajit. Wajit rasana amis, dijieunna tina ketan dicampur gula beureum jeung kalapa, biasana digoreng atawa dibeuleum. Tah salajengna surabi. Surabi dijieunna tina tepung jeung cipati. Surabi amis mah dipurulkan gula, surabi lada dipurulkan sambal oncom garing, ngasakanana dina citakan surabi. Salajengna opak. Opak teh dijieunna tina ketan, nyieunna diseupan, tuluy ditutuan sina baruleud ipis, dipoe nepi ka garing. Lamun rek didahar biasana dibeuleum heula. Tah saatos Miss Intan ngajelaskeun rupa-rupa kadaharan, ayeuna Miss Intan bade ngajelaskeun tentang kalimah ngantet. Kalimah ngantet nyaeta kalimah majemuk nu diwangun ku dua kalimah atawa leuwih nu disambung atawa dikantetkeun. Tah sedengkeun kalimah ngantet satata nyaeta kalimah majemuk anu kalimah-kalimahna sadarajat atawa satata. Ieu kalimah ngantet teh ngagunakeun kecap panyambung sarta, jeung, atawa tuluy atawa terus. Conto: mida resep dahar buah, dami resep dahar buah. Kalimah ngantetna nyaeta mida jeung dami resep dahar buah. Oke, contoh nu kadua, istrikaan make listrik, kulkas make listrik. Tah istrikaan make listrik, kulkas oge sarua. Tah eta contoh kalimah ngantet satata. Ayeuna contoh anu katilu, kuring keur mikir naha rek balik ayeuna. Kuring keur mikir naha rek balik isukan. Tah contoh kalimah ngantet satatana nyaeta kuring keur mikir naha rek balik ayeuna atawa isukan. Siga kitu nya. Nah, mung sakitu materi anu tiasa didugikeun. Mugia materi anu tos didugikeun tiasa dipikahartos ku urang sadayana. Hatur nuhun.